Gancangna carita si buncir balik deui ang karibung ku babawaan. Kalayan mawa hate anu sugema muru balik ka imahna. Satepina di ditu atuh lanceuk nareuwas ningali si buncir anu ang karibung. Risa geus babadog rarampok euy, menang ti mana eta sakitu poharana? Urang menta teu bisa kamari ge urang menta lauk teu dibere Buncir mah ieu we ngadagangkeun nonok bisa lemek lain babadog. Ieu mah pamere. Cik atuh urang nginjem lonokna, urang ge da hayang kawas maneh. Kumaha eta carana? Sabot mae kieu cing lonok bisa lemek. Kitu tah kade ulah salah. Ira kitu nganggap bodoh ka uing teh. Nya berembeng si Saliman muru ka tempat surut si buncir ngadagangkeun londokna. Kalayan harepan menang harta banda kawas adina. Kadenya lonok mun dititah nyada maneh kudu disadanya. Tekung silila aya saurang jawara nyamperkeun ka dinya. Budak, tong halangan jalan. Sia teh rek ngabadog ieu teh wilayah kakuasaan kuring. Lain kuring mah erek ngadagangkeun lonok anu bisa ngomong. Tong asal bitu ngomong teh euy. Coba buktikeun ka kuring. Mun bohong, awas sia nyawa ngalayang. Teu ngabohong, ieu mah bener-bener bisa ngomong, urang mah henteu ngabohong. Sok atuh buktikeun. Lah nembal-nembal bae sia. Urang hayang ngadengekeun kumaha tah. Sok, cik lonok disada. Lonok disada. Gede wadul sia ngabobodo. Kela mang, kela. Cik lonok atuh disada. Nah, hate disada tadi mah jampena teh naon atuh. Ngawadul ka aing. Asa dicoga do sia. Geus beak kasabaran aing. Budak ieu patut maka kudu dikieu meureunan. Lonok disada tuh lonok. Ampun mang. Ayeuna ku aing dihampura. Keur balik ka itu. Cicing di dieu bari ngabobodo kolot. Si Salimar mentegeg di dinya hatena. Mepeus kenyang kalonok nepi ka dipaehanana. Bangkena dibalangkeun. Rasakeun sia buncir. Londokna ku aing dipaehan awas sia buncir awas. Gancangna carita atuh si buncir dicarekan lak-lak dasar. Yang dibejakeun londokna geus dipaehan. Teu dililakeun deui si buncir miluruh ka mana eta londok dibalangkeunan. Sabada asruk-asrukan eta londok teh kapanggih. Terus si buncir muru ka walungan rek mandi. Dati kamari can mandi. Samemeh mandi ieu si buncir mapatkeun heula jang jawokan. Bari si londok diketrukeun kana awakna. Papageuh daging, pamurag-murag daki, papageuh daging, pamurag-murag daki. Teu disangka ti anggalna dadak sakala ieu si buncir ubah rupa jadi budak anu kaset. Pakulitan ayeuna mah jadi bersih atuh si buncir ayeuna mah suka bunga terus balik ka imahna. Atuh bistangtu si Salimar asa kalinglak. Ari maneh saha? Da urang mah asana teu wawuh ka maneh. Manya teu apa ka kuring apanan kuring teh si buncir. Naha maneh bisa kitu? Cik atuh kuring bejaan. Tah mandi di walungan, ketrukeun eta londok kana awak. Jampena kieu kade ulah salah, papageuh daging, pamurag-murag daki. Teu dililakeun deui si Saliman muru ka walungan bari nginget-nginget jampe nu jadi adina. Naonnya tadi teh? Papageuh daki, pamurag-murag daging. Papageuh daki, pamurag-murag daging. Kulantaran salah babacaanana atuh lewat si Saliman kabawa palit nu aya ukur kari bajuna. Tamat.